Assalamualaikum Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Tetap semangat ya. Sok sanaos masih dina mangsa sasaran COVID-19, tapi udah tetap diperhatoskeun protokol kesehatan. Angga sadacan kana materi, urang ngadoa heula supados barokah diajarna. Bismillahirrahmanirrahim. Materi dina basa Sunda secara umum miharep hideuk tiasa parigel dina nyarita, nulis, maca, jeung ngaregepkeun atawa sok disebat opat kapanggilan basa. Diantara atawa pidato anu bakal diajarkeun dina pangajaran kahiji dina mangsa daring ieu eta nepi dina wangun daring ieu marupakeun materi nyarita sareng nulis. Yuk atuh